Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wargi-wargi dedi baraya-baraya ki Sunda. Dina danget ayeuna mang baris neruskeun ieu hanca carita dina judul Talaga Getih karangan Amboros bagian anu ka-55. Sakumaha anu kantos di Bandungan di hanca anu katunda bagian anu ka-54 na pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting khususna di bumina Juragan Brata atanapi Juragan Subrata khususna pisan matuka Jang Darja anu harita di kamar cai dipanggihkeun atanapi dia sampurkeun ku hiji makhluk nyatana makhluk hulu buntung telnya kumaha atuh lajenganana langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Bangsa alam harita teh beuki peuting bae. Lamun dihitung ku waktu mah aya merengan jam 11 peuting. Sadengkeun di hiji imah anu sakitu agrengna, harita teh aya nu kokocakan. Horeng si mana horeng teh Darja. Bari jeung katrelepan teu pugu urus dina kaayaan kitu. Dharma anu harita karek oge hareup sare ngadadak ngorejat. Lantaran kagaruakeun ku sora adina nyatana Darja anu keur gogorowokan di kamar cai. Nya terus gancang hudang malah kaluar di kamar bok amprok jeung si bungsu nyatana Neng Ratna. Nu haritakeun langtung hareupeun lawang panto kamarna. Aya naon nya Kang? Cek Neng Ratna bari melongkan. Dharma bari jeung rungahring. Duka teu ngaturat kawasna mah sora si Darja ta gogorowokan. Tapi kunaon nya manehna teh nya? Hayu atuh Kang, urang tinggalkan itu. Nya hayu tuh yuk. Kalawan coba omong atuh Dharma jeung Ratna guragiru nguru ka tukang. Samalagok amprok atuh jeung Bi Acih anu saruak. Geus kaluar ti kamarna, nya terus sarerea mulu ka pelabah datangna sora. Keblus Dharma asup ka jero kamar mandi. Malahan mah dituturkeun ku Neng Ratna jeung ku Bi Acih pembantuna. Kaparengan pantote atuh geus engang. Barang bare puguh we ti luarna gerewas. Nya sakadapan mah kalakapa pelong-pelong bari jeung melohok sabab nampu awak Darja anu harita keur kakerelepan di jero cai. Dina bak. Darja kunaon Darja? Cek Dharma harejeng. Karawak atuh kana awak adina terus dibedo sarta dikaluarkeun tina jero bak mandi. Malah dibantuan ku Neng Ratna. Kang Darja, kunaon Kang Darsa? Nya mah kejeng tiasa kieu atuh. Cek Neng Ratna atuh nanya kalanceukna. Ari Darja teu ngawalon da pugu awakna karasa leus. Samalah terus cego batu. Sabab lebat cai anu kainum meureunang. Tong batur. Tong wakan tanya Rat. Hayu urang bawa heula ka ayeuna mah ka jero yuk. Hayu. Terus pamakan atuh. Gaji cimpang bantukeun anu sareng pangyayugikeun cai haneut kana gelas kanggo Darja sok engal. Dharma atuh harita ngomong kina kitu teh bari jeung ngareret ka Bi Acih.
sarta terus atuh dipangnyokotkeun anduk keur Darja sabab awakna baraseuh menikeun karan cucun. Mangga atuh Aden ke antu sakadap. Cek Bi Acih raos harita indi trek nyokot anduk keur Darja. Lempang gancang da puguh rusuh. Talila geus balik deui bari jemah mawa anduk saur diasorkeun ka Darma. Anu saterusna eta anduk teh dipake ngalapan sirah Darja we anu bararucis. Bareng jeung kitu torojo Ibu Halimah jeung Juragan Subrata nyamperkeun bari jeung hari weus-weus. Hai aya naon ieu aya naon? Biasa kurang leuwas teuing. Tuka teuing atuh ama. Kirang terang abdi oge kirang paos ieu teh namun tadi teh ngadangu Darja gogorobokan di pengker. Nya teras atuh abdi teh jeung Ratna sareng Bi Acih mali ngabujeng ka ditu. Ari pek teh kasampak teh Darja teh nuju ke keros lepang aja na lebet bak mani kitu maksud teh ama. Oh baru kitu sumuhun kitu ama anu kating aku abdi mah. Ya Allah ya Rabbi Gusti anu agung kunaon atuh maneh teh Darja anaking. Cek Bu Halimah bari jeung seleuneu ngadeuketan ka Darja gap kana awakna anu baraseuh. Ai Darja teh ngawalon ditanya kitu teh. Katempo nama awakna mending gibrig harita bubuhan tiris meureun. Geus. Ayeuna mah tong waka ditanya guna kawasna bae anak urang teh atuh manggih kareuwas meureun. Nya eta geuning awakna kalah ngagibrig teh dek ngajawab pananya urang. Nya beneran kitu hayu atuh lah urang bawa ka hareup ama ka dirosok. Nuhun mangga Bu. Nya terus harta kena oge. Jero ngebat buruk ka patengahan. Darja didiukeun dina kursi bari jeung diriung ku sarerea. Sabot keur kitu torojo Bi Acih nanggeuy baki dieusi ku cai haneut sagelas. Terus diasongkeun sarta ditampanan ku Ibu Halimah. Sok kasep ieu anak ing. Ya cai sok inum heula kadinya. Bu Halimah saung ngasongkeun cai ka Darja gapi tampanan regot. Cai diinum teh mending ngalekih talila oge geus beak. Sanggeus kitu jung Darja teh nangtung kebat meuruk ka kamar. Maksudna mah arek ganti heula baju meureun. Da puguh atuh meuni baraseuh. Talila antarana Darja geus kaluar deui ke diuk ngariung jeung indung katut bapana oge lancek katut adina. Pok Juragan Subrata. Ya. Kunaon hijab ge jeung deui nyaha make jeung asup kana jero bak cai rek mandi acak kumaha disebutkeun rek mandi piraku teh cucu pakaian. Juragan Subrata nanya ka anakna nyatana Darja. Ai Darja telah ngahulang we dadana we katempo renghap ranyu bangun anu capek. Samalah beungeutna oge katarapias. Nya kasep anaking kunaon hidup teh atuh. Ieu sok dongengkeun. Cek Ibu Halimah nanya bari panon melohong ka anakna anu keur melohong. Aya jurig Bu, aya jurig. Darjan ngawalon sorana kadenge rada ngageter. Aya jurig astagfirullahaladzim. Ngajurig naon anak dik. Bu, tadi aya jurig hulu sareng jurig buntung. Cek Darja harita bari jumpanon murir ngawalona kalawan tatag adi Juragan Subrata jeung sakurnu area didinya masa kabehna silireret. Cana naon oge sakabehna geus ngarasa sieun da eta we ulu punduk ngadadak pating puringkak.
Tapi Juragan Subrata kawacan pati percaya gancang atuh harita tumanya deui ka Darja. Bari malong ka anakna. Jang. Gejengean amat teh aya jurig hulu jeung jurig buntung kumaha teh. Laras ama aya jurig hulu. Ih, Matak pikasieun. cek Darja berjenna bergeding bakat kusieun. Nu tadi katempo ayeuna asa kacipta deui. Cep sajongjongan mah simpe jempe. Juragan Subrata atuh jeung anu sejena pating harulang. Ret ka Darja anu sirahna katararan cucut jeung bucis bet asa piraku lamun seug ngabohong teh mah. Ari Darja atuh harita ras inget deui kana lalakonna si Godeng jeung si Gojin dina peuting kamari anu geus didongengkeun ka manehna tadi beurang. Samalah Darja oge inget deui atuh kana omongan si jurig hulu anu jelas pisan rek maehan ka manehna cenah. Rai atuh bulu punduk Darja harita muringkak. Cajantung bet jadi ratu tutunggulan beungeutna ka tarap pias koneas. Astagfirullahaladzim. Bawa jurig hulu anu kamari ngudag ka Kang Usman sareng Kang Duloh teh kitu. Ayeuna meureungan manehna teh sumping ka dieu ama. Kumaha atuh abdi mah dasieun atuh ama. Cek Neng Ratna alias si bungsu bangun anu reuwas sabab geus loba ngadenge ngeunaan beja jurig hulu jeung jurig buntung teh. Nu ayeuna keur jadi buah catur urang lembur Cibodas. Moalnya kitu Neng. Kumaha atuh juragan bibi oge cieun atuh. Jebanena bibi mah sarena oge di kamar anu pangtukangna alah. Bi aci oge mairan beri beungeutna pias da puguh manehna oge soak jeung rasa sieun. Cana kakarage ngadenge geus rawah riwih bi acih mah. Pok Juragan Subrata harita Ratna. Abdi. Bi acih. Abdi agam. Teu kudu mawa gempeur dacan puguhnya jeung henteu nya. Nya. Jadi urang wakasieun kudu can karuhan atuh. Boa-boa eta mah ngan ukut ditinggalian meureun. Yang siuk sok dongengkeun. Nya kumaha atuh mamitina. Naha nya aya jurig hulu atawa keur ngalinur di kana maneh teh. So. Hah? Darja. Juragan Subrata tumanya ka Darja kalawan Darya. Anu harita Darja keur diuke deukeut adina. Ngadenge pananya kitu teh bapana teu talangke barabat atuh Darja ngadongengkeun kajadian anu tadi kaalaman. Tapi pelebah jurig hulu anu ngancam rek maehan ka manehna. Ngahaja we diliwat. Teu diomongkeun, teu didongengkeun ka kolotna atawa ka sarea sabab sok sieun jadi nimbulkeun rupa-rupana pananya anu balukarna bakal hese ngajawabna jeung nasieun bakal ngondang kacurigaan. Jadi dina ngomongkeun anak oge di jajoan teh nu pentingna we wungkul ngarah gampang kaharti ku sararea meureun. Harita teh keur pogot ngebarandungan. Ari Dharma atuh harita ras inget deui kana kajadian waktu mintar sih luncat di luhur gawir. Apan harita oge kungsi nyaksian aya jurig hulu anu kaluar ti jero cai talaga. Nya teu burung we. Persoalan ieu teh jadi bahan pamikiran pikeun dirina. Dah kitu ama anu tadi karanapan ku abdi teh ama. Darja mungkas sakabeh omonganana. Ari Juragan Subrata atuh jeung anu sejenna ngadenge kitu teh meuni gogodeng. Samalah terus atuh selireret asa satengah teu percaya. Ya. Geuning meuni kitu lalakonna teh itu ning macak sieun macak keung. Tapi ama mah asa percaya asa henteu ieu teh. Jeung deui matak heran. Sok we pikiran ku sadarea. Dina alam peuting ieu imah urang make jeung kadatangan anu kararitu
nya amanah puguh oge abdi ge ngaraos heran samalih mah bet asajina dongeng ngadenge lakon hidup teh Darja. Cek Ibu Halimah beri melong ke anakna nyatana Darja. Sedengkeun anu sejen nama ukur jaram pewe kawasna masa kabeh oge keur malikiran hal kajadian. Bu katu Bu, dia abdi oge sami heran. Tapi dan memang kitu kaya anak anu tadi karadapan ku abdi teh mah oge Ibu. Premios atuh nya abdi malah tos tunuh ieu teh yeuh. Mangga dikantun kasanean. Cek Darja amitan ka balarea kawas anu embung lobab ngomongkeun deui persoalan anu eta. Nya terus atuh asup ka kamarna ninggalkeun inung bapa jeung anu sejenna. Anu harita masih keneh ngarariung bari jeung teu pating haruleng. Galwa. Abi mah Ratna. Abi mah Sok kaditu nama geura rasup di ka tempat sare. Terus geura sarare da geus peuting ieu teh. Jeung ngade bisi kaberangan apan isuk rek indit ka kantor kage poho. Memeh sare babacaan heula kage. Saur Juragan Subrata bari ngaredet ka Darma jeung ka adina. nya Ratna anak king sok kaditu. Geura sare deui kaditu hidup anjing. Sok atuh. Yang geura ka kamar deui hareup bisi kaberangan isukan gawe geura. Sumuh leres pisan Bu. Oge amah di kantor linggih heula tuh leres pisan abdi oge parantos tunuh ieu teh. Mohon sami abdi oge tos ngantuk. Mangga di kantunana Bu nya. Kage poho babacaan heula. Mangga Mah Jung Darma jeung Ratna adina duanana atuh bareng narangtung terus kebat arasup dewe ka kamar sewang-sewangan. Dituturkeun ku paneuteup Pak Subrata kalih ibuna atanapi bojona. Samalah be Aceh oge gura-giru asup deui ka kamar terus ngarengkol dina kasur bari jeung dikukudung atuh ku simbut. Sabab sieun ku si jurig hulu cenah bisi nyamperkeun ka manehna. Kaayaan alam harita teh beuki peuting bae. Sora jangkrik jeung geang kadenge erang di sarada di pipir imah. Kocapkeun deui Darja anu misah kamar. Dina kayaan kitu Darja anu keur aya di jero kamar harita teh keur ngagoler we dina luhur kasur. Tapi encan reup sare harita teh kelakah terus we bulutak gelitik. Gulang-guling, guling gasahan. Pikiranna jadi ras inget bae kana kajadian bieu di kamar cai. Samalah ku ayeuna mah jadi tagiwur teu puguh rasa. Sarta jadi loba kamelang jeung kahariwang. Sora si jurug hulu anu ngancam-ngancam ka manehna asa kadenge deui ngajadikeun hate Darma kiwari jadi henteu tentrem. Angin peuting ngahiliwir karasana meuni tiis nyelecep kana awak. Langit lenglang teh tedeng aling-aling. Bentang baranang di awang-awang, pating karti, pating karicep. Mapaesan kaendahan alam anu keur meujeuna sepi jempling. Di sisi sawah reang sora bangkong. Di kebon awi sok kadenge aya sora lonok pating kereulung. Malahan mah mangsa alam harita teh nyaho-nyaho geus liwat di tengah peuting we. Tapi Darja guling gasahan keneh can bisa sare kalawan tibra. Aing teh jadi kieu ieu teh. Teu bisa sare ieu teh gara-gara aya kajadian anu tadi di kamar cai. Aing jadi rahas inget. Aduh, buah-buah heueuh si jurig hulu teh. Jurigna si Utari anu rek males pati ka aing. Cek Darja bari ngagoler we nang karang.
terus ngalamun ras inget deui atuh kana lalakon anu geus gila kaliwat. Ras inget atuh ka utari jeung ras inget deui atuh kana sakabeh anu geus dilakukeun ku maranehna dina mangsa anu katukang-tukang. Kawasna mah lamun kieu mah beuh lain heureuy-heureuyan ieu persoalan teh. Korejat Darja hudang terus blek diuk bari jeung nangkep tuur. Wan Darja ngahulang terus mikir menikeun kaulang mikiran anu ayeuna keur kajadian. Ras inget teh atuh ka Mimin Mintarsih jeung ka Suta anu mautna di talaga. Samalah dina waktu anu kawilang teu lila bedana teh. Darja hatena beuki ngarasakeun sabab boga curiga lamun mautna Suta jeung Mintarsih teh pasti aya hubunganana jeung Jurig Hulu nu ayeuna ngarah-ngarah ka dirina. Nya jigana ieu. Lamun kitu mah coro omongan si Godeg deh. Memang kudu menta tulung ka jalma anu bisa ngarah aing tiluan aya dina pangjaga maranehna tina gangguan. Khususna gangguan Jurig Hulu anu ngakalakeun we ka aing. Nya bener isukan mah muning oge urang panggihan deui nya juga sugan we jalma anu ngaranna Bah Dawuk teh bakal bisa nulungan ka aing sabab aing embung ari kudu paeh alatan dicek ku Jurig si Utari mah. Nya bener kitu cek Darja bari korepak deui ngagoler malahan bari jeung karolak heulai kawasna mah geus tunduh pisan meureun manehna teh. Nya anu satuluyna mah atuh kaum dangu reuh lila mah Darja teh sae kalawan tibra sarta teu inget deui kana nanaon. Panjangna alam peuting dina ieu carita teh kacot caturkeun urang jojo ringkesna we urang kocapkeun isukna we. Mata poe geus moncorong ti belah wetan cahayana muni pengras nyaangan buana sapumaha alam pawenangan. Dina kayaan kitu Darja atuh geus hudang malahan matur badi omong. Harta kene oge kencis juru turun buru kaburuan terus lempang ngagedi gagancangan buru ka ibah sobatna nyatana si Godeg. Di jalan guk amprok jeung urang lemur anu rek aradin di kasawah atawa ka kebon atawa ka huma. Samalah palebah pengkulan oge guk amprok jeung Jang Ahmad anu rek indit ngalasuluh cenah kaleuweung. Berangkat ka mana Den? Ada di itu tuh ari silaing ada ke mana man? Biasa we abdi mah Den, biasa we bade kaleuweung. Oh jadi ada kaleuweung maneh teh nya aman. Nya atuh geus pasti kitu mah atuhnya ai tukang suluh mah. Tapi memang pantas pikeun maneh mah. Sumurup lah pokona mah surup. Kana rupa jeung tanggunganana sarta ngembang kana kaayaan. Cek Darja bangun anu kacida pisan ngahinana ka Ahmad teh. Ngadenge omongan ti Darja anu sarupa kitu Ahmad mah kudu nyarengeh we. Sautik oge teu ngarasa ambek. Laras pisan Aden, pantos pisan abdi mah janten tukang suluh oge Aden. Mari kita kumaha deui katiasa mung saukur kitu wae dagang suluh atanapi buburu. Nanging padamelan anu ku abdi di jalan geus sadayana oge halal Aden. Jarang alhamdulillah teu aya nu dirugakeun. Bener. Tapi iya man engekeun sanajan eueuh anu dirugikeun oge tapi anger we
ari tukang suluma atuh lila beunghar. Geus tong ngomong bae nya sabab moal aya hartina ngobrol jeung maneh mah. Cek Darja sanggeus ngomong kitu teh leos we Darja ge indit ninggalkeun Jang Ahmad nu harita keur colohok we lantaran banget heran nyaksian kelakuan anu kacida patukang tonggong jeung Darma nu jadi lanceukna. Nah eta mah batur Jang Darja kalakuan teh meuni kawas kitu we asa beda pisan jeung Den Darma lanceukna bager somea nyaahan kasasama lamun aing teu ngahargaan ka kulawargana Juragan Subrata duh diwaras ya ku aing mah. Darja memang aing teu wani kitu kana aing teh kagok we gitu cek Jang Ahmad. Ngageurna ngomong sorangan atuh bari jeung nempokeun Darja anu keur geus beuki anggang we malah terus ngiles kahalangan ku tatangkalan. Nya sanggeus kitu mah Jang Ahmad oge ngaleos ninggalkeun eta tempat deuk ngajugjug ka leuweung cenah rek ngalak suluh keur jualkeun da puguh urang lembur mah sok loba anu butuheun. Kasubri para wargi cag urang tunda heula kayaan Jang Ahmad. Ayeuna urang tuturkeun lalampahan si Darja cenah rek nguru ka imah sobatna nyatana si Godeng teh. Darja anu harita kelempang sosorangan anu halempang teh ngageding juga anu rurusuhan pisan sabab hayang buru-buru nempi ka imah nasi Godeng. Sarta tika catur di jalan akhirna jog anjog keburuan breh harita katempo si Godeng atuh keur moyan bari jeung ningalikeun hayam anu keur pucak pacok di buruan. Nya barang nempo aya Darja datang si Godeng ngarasa heran. Gening-gening gore jagja. Nah hari kemana sih? Cek si Godeng nanya bari jeung melong ka Darja nu kakara datang. Luh nyata sebenarnya mah lain gorejang teh ini teh Godeng. Naon atuh? Nya lamun teu kapaksa-paksa teh mah teh hoream aing kudu lunta ka dieu wayah kiwari. Cek Darja. Ngawalon bari jeung kelacan unggah ka tepas gek diuk dituturkeun ku si Godeng. Kebenaran kaayaan di imah teh diisieun eueuh sasaha lantaran mairo indungna si Mamat atawa si Godeng geus indit ka sawah cenah deuk ngaramet di sawah Bah Icang. Teu naon deui ja isu kene geus ka dieu meuni bangun anu dinas ieu. Kieu ieu teh degeke. Pugu oge aya kajadian penting ye. Penting naon? Teh heula tuh tong ngagokan batur keur ngomong teh dengekeun heula. Pangna uing datang ka dieu teh aya nu rek ditepikeun ka si Laing deg jeung ka si Gojin. Tah kulantaran kitu sok ka ditu heula susulan heula si Gojin ka imahna. Ngarah dina ngomongna sakaligus kadenge duaan jeung bakal kaharti ku maraneh duaan deui. Cek Darja ngomongna Darja pisan. Nempok itu si Godeng beuki penasaran. Nah naon anu ditepikeun ka dewek teh duaan teh. Aduh nah ari maneh teh Godeng. Pidaku teh kadenge sok kadinya teh heula si Gojin tadi ka imahna. Terus gancang sina ka dieu. Tah engke ku dewek sakabehna oge tangtu bakal diomongkeun ka maraneh duaan. Ayo bah. Boro lingku kuliatan. Ya lah. Kayak gitu mah tuh. Kan si Gojin dek disusulan heula ku dewek. Jerut si Godeng harta turun muruk kaburuan. Terus lempang disirikna rurusuhan. Rek muruk ka imahna si Gojin cenah. Kaparengan atuh harita tepati jauh. Ngan ukur kahalangan ku lima suhunan jeung kahalangan ku kebon sampe Mang Sukron. Ari Darja harita teh nungguan di tepas imah si Godeng we sosoranganan. Kusiwa ngaluarkeun udun bodas tina saku bajuna gur nya geuteulah udun ngalepus udun bari jeung nyarane kana bili. Telila antarana guru tak atuh si Godeng jeung si Gojin datang. Lempangna rusuhan da pugu bisi Darja lila teuing ngadagoan cenah. Nya terus atuh duanana meh bareng unggah ka tapas imahna si Godeng gek diuk ngarendeng hareupeun Darja. Aya naon ja? Mun asa ruas kieu yeuh. Cek si Gojin langsung nanya bari maong ka Darja anu keur ngalepus udun.
Tah syukur Bajin sila yang geus datang. Ya naon atuh. Ya buru geura omongkeun aja. Cek si Godeg nanya deui atuh ka Darja bangun anu geus teu sabar. Nya teu talangke barabat atuh harita. Darja teh ngomongkeun kejadian puting tadi nu kaalaman ku manehna di kamar cai. Si Godeg atuh jeung si Gojin anu keur ngabarandungan pungguh we ngajenghok sabab mangsa cekap waktu cukup. Cak para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ke 56. Hatur nuhun kumang rupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.